Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadaya. Dina kasempatan ieu, abdi bade nepikeun hiji warta. Nyaeta anu anyar kajadian di wilayah Sumedang. Dina poe Kemis 7 Mei 2020 genep kacilakaan maut kajadian di Jalan Tol Cisumdawu kilometer 170 genep leuwih 800 meter Desa Sirna Mulia, Kecamatan Sumedang Utara. Kacilakaan eta ngalibatkeun mobil pickup jeung hiji truk. Numutkeun keterangan polisi, mobil pickup anu mawas naik nabrak bagian tukang truk nalika ngaliwat jalan tol. Saatos kajadian, patugas langsung datang ka lokasi pikeun ngalakukeun evakuasi jeung ngatur arus lalu lintas. Akibat tina eta kajadian, hiji panumpang mobil pickup maut di tempat. Sedengkeun sopirna ngan ukur ngalaman luka hampang dina bagian sirah. Polisi nyebutkeun yen kacilakaan diduga lumangsung lantaran sopir kurang konsentrasi nalika nyetir. Truk anu dina kacilakaan langsung ninggalkeun lokasi sarta ayeuna masih kene dipilarian ku pihak kepolisian. Kajadian ieu sempet narik perhatian warga sarta pamake jalan sejen. Sabab kondisi mobil pickup rusak parah dina bagian hareup. Polisi oge ngingetkeun sakumna pangendara supaya salawasna ati-ati jeung ngajaga konsentrasi nalika nyetir, utamana dina jalan tol. Terima kasih ya, baik kami sampaikan pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2026 tepatnya di kilometer 176 Tol Cisumdawu telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Grand Max dengan satu unit truk yang memang belum diketahui identitasnya untuk truk. Kemudian untuk korban dari kendaraan Grand Max, satu penumpang meninggal dunia dan satu supir luka ringan masih dirawat di Rumah Sakit Umum Wirahadikusuma Sumedang. Ya, untuk kedua kendaraan antara Grand Max dengan truk tersebut berada di jalur 1, tepatnya di kilometer 176 Tol Cisumdawu mengarah dari arah Cirebon menuju ke Bandung. Warta anu tiasa ditepikeun mugia urang sadaya nalika waspada dalam berkendara supaya kacilakaan lalu lintas tiasa dihindari.